Coba buktikan teh teu ningali mah kirang percaya cenah. Ieu deui rada kusut nu abi makana angguan teh duka teu tiasaeun nganggona panginten cenah. Ieu deui anu komenan teh naha acu koneng janten bodas teh. Yey kalian bener-bener teu percayanya ampun teuing. Pokona mah di teh ngadadak nyongkel kunir nu si emak. Kainana teh erek diawurkeun kana acuk anu bodas. Ah tadi saha anu ngomen majar mah cenah acuk koneng jadi bodas. Ieu tingali tadi nage acuk bodas ngan ku abi teh diawuran koneng jadi we rupana teh koneng. Paskeun ieu mah hayang jentrekeun kanu paribasa teu percaya. Ah tinggal ieu noda kunirna teu beunang disikat guys, katut kacangkel we hayo ngagesruk. Katut kasongkolna we ieu teh tapi teu daekeun beunang. Ieu teh dina acuk anu bodas ieu teh sanes kur noda kunir hungkul tapi aya geutahan jeung cimeutingna. Hayo cuang buktikeun ieu teh erek beunang atawa moal. Jeung ieu teh erek nyuparkeun ka panasaran ieu hiji deui acukna teh pinuh ku geutah cau barianankeun geus 5. Hayo ayeuna cuang eksekusi guys. Tuangkeun 3 sendok serbuk aja. Ini clean close stain remover. Kana acuk anu pinuh ku noda ieu guys. Kajeng montong hilap ieu teh dibanjurna ku cai ngagolak. Jeung ditambahan deterjennya guys. Atas kitu mah tungguan we 30 menit atanapi dugi ka sajam. Guys, Uniclean atas berkemasan baru. Sareng 10 kali lebih efektif menghilangkan noda pembandel di pakaian. Sareng atas aya izin edarna. Sareng aman kangge sadaya jenis pakaian guys. Bade pakaian putih atanapi pakaian berwarna oge tenang tetap aman. Sareng deui aya nu naros teteh kumaha eta bau teu cenah henteu guys, ieu teh teu bauna naon. Cing ayeuna ieu hasil tos disepil piraku atuh meni masih moal percaya. Teh tos 30 menitan tos dijahit ku abi teh guys, tingali hasilna. Nama aya noda saalit-salit mah wajar we nya ieu da disikatan oge geuninganan kenging. Nama hayu nu hoyong samaan cek di keranjang kuning. Mat pokona mah nu gaduh acuk cari meutingan noda oli getah cau. Montong waka dipiceun da geuninganan ieu ge kanjat dikokolakeun guys.